Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mang Barna bade neraskeun hanca garapan dongengna anu katuna. Mangga mitra urang teraskeun hanca anu katuna teh. Sok kaparayun. Sadayana cakapeung sok kadenge basa-basa anu teu pikahartieun. Raya atuh bulu punuk jalil teh muriding. Kaayaan di eta guha kacida mata keung. Jalil ngeluk tungkul beuki lila beuki husu. Tapi kapoho kana naon-naon teu karasa. Yen manehna aya di guha nu hara-haraeun. Reup panona peureum. Hiuk di luar sada angin ngaguruh. Kadengena mata keung mata cieun asa geuman. Jalil beuki murungkut manehna teu wani beunta sirahna ngeluk tungkul. Lila-lila teu aya naon-naon ukur sora angin we anu ngaguruh. Mitra kaum dangu akhirna jep sada angin jempe. Sepi jempling rehe comrek teu aya sora naon-naon. Plak ting-ting Jalil aya anu nepak. Koreja cengkat panona beunta. Ana breh mata kaget sabab kaayaan ngadadak robah. Lain aya di jero guha, tapi aya di hiji rohangan hiji imah. Ngan kosong teu aya naon-naonan. Bilikna bersih, eueuh meja, eueuh kursi, eueuh naon-naon pisan. Jalil heran, asa teu percaya kana tetenyoanana. Ieu teh di mana atuh? Jalil ngaharewos ka agina. Ulah geruh, cicing we cicing. Cek Agi kasam. Atuh Jalil teu wani nanya deui lantaran geus ngarti. Yen manehna teh aya di hiji tempat anu lain di alam manusia. Geureuh kitu blig-blig sadanu lempang semu berat. Tapi kaeuneur karasana Jalil curinghak. Aki kasam tatan-tatan lantaran anu dionang teh geus datang. Tapi geus lila di dagoan can aya temong. Jalil luak liuk alak ilik geus teu sabar. Bulu punukna muringkak jejantungna ubuh ratug. Tapi nu di dagoan teu aya datang. Mitra, kadenge aya anu seuri. Sorana agem geuman. Tebeng Jalil ngarenyag deui. Ari Aki kasam cengkat lalaunan. Bagea sumangalingi. Salah dulu salah. Kuduna aing ngabagiakeun ka sia. Sabab sia teh awan kemah aing. Bagea manusia rek naon sia je. Nuhun. Temal Aki kasam deui. Jalil alagag euleugeg. Panona rarat-reret hayang sidik kanu ngomong. Tapi teu aya nu katempo. Atuh Jalil teh rada ngageter hatena. Ngarasa heran naha saha anu ngomong teh. Pun sampun kasang rumuhun. Kanu kagungan ieu patempatan kaula Aki kasam nu katelah. Hayang jonghok jeung nu kagungan ieu tempat. Aing rek datang. Hiu. Aya angin ngagelebug.
rieg-rieg eta imah teh asa diriegan kawas nu diendageun kulini. Jalil nangkep sirah jiga anu sieun katinggang bisi imah runtuh. Blig rieg. Jola anu datang wujud nama cara manusia. Tapi kacida jangkungna. Tapi kajujul kana lalangit eta rohangan. Bitisna ting berhil buluan. Beteungna buncireung dadana bala ku bulu. Ari beungeut kriminal pikasieun. Bibir kanal kedeplik mani jiga tamusu. Huntuna baradag jeung aya sihungan. Mata bolotot, buuk ngarewi gima jiga inyu, cakakak seri. Pagea Aki Kasam, aing geus lila tetepung jeung Andika. Saha eta Sam? Curugna anu gede teh nunjuk ka Jalil. Atuh mani ngarempot Jalil teh. Hatur nuhun. Sumangalingi. Aing mah teu hayang diuk. Geura jawab pertanyaan aing, Sam. Ieu salaresna mah Gusti. Ieu Aki ngawakilan Jang Jalil incu Aki pituin. Manehna teh boga kasusah loba ka nyeri ti awewe. Tah ayeuna rek minta tulung kagamparan. Kitu saurna Gusti. Wah. Hayang naon si Jalil teh, Sam? Hayang jimat anu bisa nadunan sakayang manehna. Incu Aki teh minang mangihkan nyeri dihina bae ku awewe. Hayang kawin win. Hayang kawin. Kalah. Hayang kawin teh aya nu daekeun nyeri hate. Hayang males pati kanu geus ngahina dirina tak kitu Gusti. Eta si Aki mah make jeung hayang kawin sagala rupa keur usum ayeuna eta lagu teh. Siluman anu lenger talenges jeung resep ngaheureuyan manusia teh kalah seuri. Jigana ieu mah silumanna gede banyul mitra. Manehna geus lila tara ulin ka alam manusia. Geus heubeul tara aya anu menta tulung ka manehna. Ayeuna bet datang Aki Kasam. Kalayan niatna kitu pugoe mani bungaheun. Bagus. Ku aing dicumponan. Tapi naha si arek sanggup nyumponan syaratna? Sanggem. Syukur ari sanggup mah. Aing ge sanggup nyumponan ka hayang inju maneh. Asal ka hayang kami dicumponan. Jalil nu ngadengekeun mani bungaheun. Kasieun ngaradak sirna ganti ku kabungah anu pohara. Aromana marahmai atoh anu taya papadana sabab ngadenge yen pamentana rek dicumponan. Nuhun Gusti kumaha salajengna nuhun. Eta kahayang maneh kumaha Sam? Pun incu teh hayang gaduh cecekelan mangrupa barang supaya regreg. Eta mah naon we teu langkung kersa sagira Gusti. Itu tuturkeun aing. Mangga. Yung Aki Kasam nangtung terus noel ka Jalil sina nangtung. Korejat Jalil ge cengkat. Nangtung tukangeun Akina. Leos ki jalak roncenak ngaleos. Dituturkeun ku Aki Kasam jeung Jalil. Geuning aya lawang ayeuna mah lempang biasa asa ngaliwatan panto tukang. Beras ka hiji tempat. Jalil colohok nenyo jalan ngabulungbung lempeng teu aya panghalang. Gegag ki jalak roncenak lempang bari egang nyiga anu berat ku beuteung. Sora dampal suku tinggal belig dituturkeun ku Aki Kasam jeung Jalil. Di satengahing perjalanan kadenge sora-sora aneh, sora anu tinggal neng jiga keur ngobrol.
tapi teu jentre basahna kadenge sora hayam kongkorongok sora me ting berele. Tapi anehna teh eueuh anu lalar liwat iwati maranehna tiduan. Jalil gawena alak ilik luak liuk nitenang kaayaan di setengahing perjalanan. Loba tanyakeuneun ge ka Aki Kasam, tapi teu wani pok bisi mata naon-naon. Jalil, sia kudu nyaho, tah ieu lembur aing. Tuh itu negara gede. Gusti Ratu ayana di ditu di Karaton Mandala Sewu. Nuhun yuwartosan. Bisi maneh betah di dieu. Aing rek diusulkeun ka Ratu, sangkan jadi urang dieu. Ulah Gusti, da benten bangsa, benten tempat. Urang masing-masing we da babarayaan mah tetep langgeng nun. Ulah diganggu ku anu teu puguh, pun incu di alam manusia, salira di alam gaib. Gitu oke. Kebat anu lalempang. Arat jalan anu lempeng terus mudun maninurugtug. Jog anyog ka hiji balungbang. Tidinya geus kadenge aya sora anu ngaguruh sarta kaambe bau hangit. Aki Kasam babacaan Ari Jalil ratug jajantung, bulu punukna muriding. Leok mengkol ka kenca, ana breh aya seuneu ngabebela. Anehna teh teu namahan teu ngurangan, dihanap teu kaciri aya suluh. Sorana ngaguruh haseupna mulek ka luhur. Reg kijalak roncenak eureun atuh Aki Kasam jeung Jalil ge ngaraneg. Naon itu Sam? Bami telapat masuk muhun, eta teh geni. Gening awas panon maneh teh. Sam, eta teh geni. Da eta bawaeun inju maneh. Sabab aing mah teu boga naon-naon deui wadi ieu. Ieu teh geni kagungan Gusti Ratu di Mandala Sewu. Geus ratusan taun dijaga ku aing. Nu sajen mah teu meunang ka dieu. Lamun teu dibarengan ku aing. Atuh nuhun kana kasayan Gusti. Jalil, jig sia nyokot sakabawana. Bawaeun ka lemur sia. Di nyokot ku sorangan deul, da Gusti midian kudu kagunganana. Moga-moga bisa nyumponan ka hayang maneh. Ari Aki, kumaha nyokotna anu kitu atuh. Panseuna mah panas atuh. Aki ge teu ngarti. Ulah salembah. Da aing oge wanita hari hese mah. Jig nyokot sakabawana lieu. Mangga atuh. Jalil ngalengkah lalaunan panonna melong kana gulungan seuneu anu ngabebela sagede pasir. Sorana ngaguruh mata keueung haseupna mulek ka luhur. Tapi aneh Jalil teu ngarasa panas ngalengkah lalaunan, anger teu panas. Maju deui kitu keneh, malah akhirna mah ngadeuketan kana seuneu anu ngabebela. Tetep teu karasa panas. Nah aya seuneu tiis. Aneh deui. Buah-buah ieu mah seuneu bobodohan atuh. Tapi piraku dimake kurung atuh. Tapi ada geus dititah kudu bogana atuh. Aing rek ngarawu saloba-lobana atuh. Dengan Jalil disodokeun terus ditarik deui. Gur dina dampalengan aya seuneu ngabebela letahna ngalentaban kana gado. Tapi aneh Jalil teu ngarasa panas. Malah mah ngagak-gak seuri. Aki, uing boga seuneu atuh. Uing boga seuneu teu panas, uing kuatan. Seuneu teu panas atuh. Jalil bungaheun. Mani agul bisa mawa seuneu bari teu ngarasa panas. Syukur Jalu, meureun ka hayang hidup teh kacumponan. Ieu pawa ka dieu ka Aki, ieu ka dieu. Aki Kasam ngagupayan. Jalil geuwat nyampeurkeun. Baranggo ka Aki Kasam kaget Jalil oge seuneu teh ngadadak sieurna. Nu aya ukur batu sagede nog hayam. Hah? Jadi batu ki. Hah? Nah ieu. Jalil colohok bengong. Tah eta bawaeun sia ka lembur. Hop keur sia Jalil.
tapi kade sing apik nundana ulah di mana bae bisi nyilakakeun ka maneh sorangan. Eta batu bakal nurut kana sakayang maneh. Sarta bakal nyumponan paminta maneh ngan maneh kudu nyamat ngaran aing. Bari nyayagikeun sasajen di imah. Jadi lagi nyerenge seri. Bungaheun ngadenge kitu teh. Mangga Gusti, tangtos pupun incu dilaksanakeun. Hatur seueur nuhun. Awas. Kada siapa aing ulah lacam. Awas. Mangga. Emut kene pamit lepat makupat tahu. Tangtos diperatoskeun. Nah, geura baralik. Ulah lila-lila di dieu bisi aya ponggawa di negara. Sabab ieu teh barang negara. Mun ganyahuan ku ponggawa negara, kaula bakal dipecat. Hayo, ganjangan. Mangga. Lil, hayu balik. Hayu atuh Ki. Berarti luarana lempang nani rusuh. Teka catur di jalana jog-anyog ka hiji imah teh ya. Geus ngariung tiluan tapi teu diuk. Ngalangtung we di dinya. Gusti, aki diseja permios datos hasil pamaksudan keun kapalai salira moal burung dicungponan pun incu baris diaping ku aki dehilap sakali deui ngahaturkeun nuhun. Syukur jigera balik kade boho mun eta jimat rek dipake syamat ngaran aing. Mangga Gusti. Las wujudna teu kaciri. Tapi ari sora seurina kadenge keneh. Ngagerenggeng kawantu di jero guha. Tapi lila-lila mah jempe. Iuk. Cik age kasam bari Noel ka Jalil. Gek Jalil diuk. Barang gek diuk rep kaayaan teh. Hoek deui. Jempling matak sieun. Jalil diuk mano bari ngeupel batu hideung teh bisi murag. Ari aki kasam gegerendengan mapatkeun di jampena. Hiuk aya angin ngagelebug sorana ting saleor matak sieun. Jep jempe kaayaan balik deui ka asalna. Cep bujur Jalil karsa tiis sabab geus lila diuk dina batu baseuh sarta diuk di jero guha anu heureut. Jung aki kasam cengkat. Beres ujang, hayu urang balik. Geus ieu teh Ki. Ya, hayu urang balik. Aki kasam jeung Jalil kaluar ti guha leumpang lalaunan ku mareumbing kana akar. Laleueur palaur bisi ti soledat. Mangkaning poek. Tapi najan bari jeung hese belek hege, akhirna mah tepi kanu babari, nincak jalan anu rata. Tah, salamet geus di dieu mah ujang. Cikan ilikan heula batu nu tadi teh. Aya keneh atawa eueuh cengan. Cek aki kasam rada panasaran bisi leungit deui. Nah dia tadi oge. Dikeupeuh ku uing atuh. Ayanya. Aya Ki, aya. Uing boga jimat. Hahaha. Syukur. Syukur aya mah kade bisi murag hayu urang balik. Beral duanana laleumpang deui mani ngagedi gagancangan. Jalil ge segutna keur ayeuna mah hatena bungah anu taya papadana lantaran jimat geus kacanggih. Teu kacatur lilana di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi gok ka imah. Kalacat unggah Jalil mani ngahegak, gek diuk dina palupuh kitu deui aki kasam. Diuk bari nyang hunyar, renghap narik napas jero. Capek aki mau ujang. Tak itu perjuangan teh. Teu gampang satamun kurang-kurang na milik mah can karuhan bisa hasil. Tapi hebat atuh Ki. Geuning aki make wawuh jeung urang jauh. Sanu tadi teh ngaranna. Yeh, beuteungna mani dayut matana mani gede atuh. Eta teh sobat aki geus taun-taun sasobatan. Manehna anu sok nyumponan pamenda aki. Tah, ajeuna kakara tepung deui sabab aki tara aya pangabutuh. Lah, paingan diajak pindah ka lembur nungus emong atuh. Da geuning boga sobat hebat. Haha, uing ge betah di dieu Ki. Ngan hayang males ka nyeri heula ka awewe nu garelo teh atuh.
Kajun ngan tanggung jawab aya di maneh jika aki ngilikan jimat naon eta teh Lil. Ya, wakilikan atuh. Jalil ngasongkeun batu nu sagede nog teh. Gap ku Aki Kasam dicekel ditimbang-timbang karasa ampeg. Wah, jimat hade ieu mah Lil, kade sia. Sing bener ngurusna ulah gagabah nunana bisa aya anu maling. Kumaha makena Aki? Mun rek dipake maneh kudu nyayagikeun sasajen. Utamakeun surutu jeung nog atah, daging atah. Tanu tilu rupa mah ulah tepi ka elat. Kamah kudu sejen-sejena. Nanyakeun ka indung maneh terus sambat anu merena. Nyaeta Ki Jalak Roncenak. Nu tadi nganteur ka maneh teh geuning. Geus kitu sebutkeun ka hayang maneh. Wah, babari kitu mah Ki. Kenek dijalankeun ayeuna ge weuing marek balik ka lemur dungus atuh. Is, mangkelanan ulah balik ayeuna pamali. Keur kitu kadenge sora hayam jago kongkorongo. Mana horeng geus nincak kana wanci janari. Sakedeung deui ge subuh terus beurang Jalil teh bungah. Mani gregeteun hayang geura balik ka lemurna. Ari Aki Kasam harita teh terus mepelingan ka Jalil. Sangkan ulah salah dina ngagunakeun eta jimat. Jalil nurut kana papatah Akina sabab rumasa manehna butuh jeung kacidangan nuhunkeunana ka Aki Kasam. Pamenta manehna geus dicumponan. Mun geus aya nu hayangeun, aya pipamajikan nu pantes geuwat bejaan Aki urang ngalamar. Gura giru kawin, ngada hirup maneh teh tentrem Lil. Nya atuh Ki. Danya hayang aya anu ngajejeran ngalamar. Ngarah teu meunang panghinaan deui atuh. Ngan ayeuna mah teu sieun. Lamun anger ngaharina ka uing, moal ditanya deui bisikat terus atuh. Cek Jalil bari papeta. Hatena ngadadak cenghar, sumanget ngagedur perbawa jimat teh. Ih, ulah boga pikiran kitu Lil. Goreng eta teh Sujang. Ngahina mah pelet we singyaan. Pira kunteng ngilitik nuturkeun. Hah, kumaha uing we atuh Ki? Aki Kasam rada reuwas ngadenge jawaban kitu teh. Lantaran geus kanyahoan tita tadina niat Jalil memang teu pati bener. Ngan geus teu bisa naon-naon sabab jimat geus dicekel ku jinisna. Kaayaan beuki tiis lantaran waktu geus ngagayuh ka subuh. Malah mah geus kadenge sora manuk saeran. Di tebeh wetan geus tembong bentang timur anu ngempur. Akhirna brai beurang. Di wetan hibar ku cahya beureum sumirat ka Comantara. Dipapag ku recetna sora manuk. Alam endah hegar bengras. Lir bengrasna hate Jalil nu geus hasil mibana jimat Ki Jalak Roncena. Hahaha, uing rek balik atuh Ki. Uing geus boga jimat anu mati. Uing hayang ngajajal ka matiharana. Uing moal rek balik ayeuna oge. Geus hayang buru-buru atuh. Is atuh keheula. Keheula Sujang, Aki teh sono keneh matak naon meuting deui saminggu mah. Ah, mung. Da hayang gura giru balik. Nuhun Ki. Permios adios rek ngulang atuh. Jalil munjungan gap ku Aki Kasam ditampanan. Teu ngomong Aki Kasam teh ukur neureuy ciduh bari jeung gede kamelang. Sedengkeun Jalil marah mai. Gede hate jeung asa jadi jalma panguntungna poe eta mah. Bra Jalil teh miang ninggalkeun imah Aki Kasam. Nu balik dijajabkeun ku paneuteub. Hate Aki Kasam sumeblak melang sok sieun di lemur dungus aya kajadian anu teu dipiharep. Abong geus goreng jeung mimiti nanya goreng we terus. Tapi muga-muga we si Jalil teh henteu kamalinaan. Ulah tepi ka boga karep anu teu puguh. Muga-muga hinggeur boga pamajikan karunya. Cek Aki Kasam bari mencerong ka incuna anu geus jauh. Iliwir angin leutik ngadalingding. Daun caringin pating arulang lir gugupai ka Jalil anu ninggalkeun. Manuk recet bisa rada kalakainya yang diburuan.
baraseuh keneh kuremis janari. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan di tempat sejen. Harita teh kira wanci haneut menyon, haneut moyan, si Toleng geus ngabijilkeun domana rek diangon ka pangangonan. Teu poho jayagikeun karinjang jeung aritna, da balik ngangon teh sok bari mawa jukut. Si Toleng teh anak Mang Rusman, batur salemur si Masnan. Malah umurna ge moal geseh jeung Masnan teh da hampir saporodan. Ngan aya bedana, si Toleng mah alus atikan, ti leuletik oge resep kana gawe. Ngarit, ngalasuluh, sasapu jeung sajabana geus tuman da asa kuarahan. Sedengkeun si Masnan mah ngedul, da ulina sok jeung Jalil wae. Harita oge kitu si Toleng mah geus sagedrek init ngarit bari ngangon. Memeh init jol bapana nu katalah Mang Rusman teh ya. Kamana ngangon teh Toleng? Nya biasa we ka pangangonan, Pak. Ka Pasir Songko. Ya gatuh tapi kade ulah ngangon ka Bekulon. Aya urut-urug bisi dong mah guling. Moal behwetan we. Di behwetan ge harejo jukutna atuh, Pak. Nya jiga itu atuh. Si Toleng nuyun domba anu indungna, biribit anakna saopat-opat nuturkeun ganeang si Toleng init bari heheotan. Mang Rusman marah mai bunga, asa reueus boga anak anu rapekan teh. Bagja temen bager boga budak teh. Muga-muga we jagana sing jadi jelema bener. Anu daek tulung tinulungan sarta jadi jelema nu gede gunana keur balarea. Kitu cek Mang Rusman ngebrehkeun pangharpanana. Kang Rusman, hayu atuh urang init. Inung si Toleng ti pawon. Geus asa kitu kejona. Lah dahar di sawah we. Ngarah nikmat hayu atuh. Mang Rusman ngajewang carangka bral niang nuturkeun pamajikanana nu geus init ti heula. Bari ngais boboko dieusi bekal, make dudukuy nyungcung ngajingjing teko. Kebat lampahna si Toleng. Harita teh leumpang mapai jalan satapak ngajugjug ka Pasir Songko. Domana ngalit tukangeun estu matak waas jeung matak ngineng. Geus leumpang sababaraha pengkolan. Jog anyog kanu dijugjug. Tarang ke bur weh domana mah diaburkeun. Isieun kabur da domana geus lineuk. Malah mah da capek meureun. Harita keneh ge tuluy nyaratuan mani rampus. Tenanglah. Naon deui geus kieu mah keun. Ngarit mangke we lamun geus tuhur reumis. Ayeuna mah moyan we heula euy lah. Cek si Toleng bari gek diuk dina akar puspa. Awakna nyarane kana tangkal bari ngahariri. Sakapeung heheotan laguna sakapangi asal ngeunah keur sorangan we. Kira-kira pukul 8. Gubres ngarit tapi kapinuh carangka. Pengse ngarit terus minahkeun doma sina kanu iuh bisi lieureun. Geus kitu si Toleng mah diuk deui dina akar kai, ngahariring bangun anu senang. Kawihna melas melis jiga anu keur sedih. Barang keur jongjon kitu, lar aya anu ngaliwat, tayalian iwal ti Jalil nu aya di setengahing perjalanan. Harita teh geus tepi ka deukeut si Toleng. Ngadengen nu ngahariring teh bet kabita rageureun. Terus ngareret ka pelebah sora anu ngawi. Asa nikmat ngadengen nu ngahariring atuh. Saeta atuh. Oh, si Toleng atuh. Kenah dideuketan ku aing malaur aing keur capek mending eureun heula atuh. Jalil mengkol.
nyamperkeun ka si Toleng. Barang geus tepi reg eureun atuh kageteun si Toleng oge. Jep ngawihna jempe terus ngareret ka Jalil. Geuning Kang Alil. Pasti mana Kang? Di kamari meuni teu kapanggih ku uing. Cek si Toleng nanya ka Jalil. Ari Jalil teu buru-buru remalan kalah melong ka si Toleng. Neges-neges tangtungan kawas anu kakara tepung. Kunaon Akang teh ngadon muraleng ka uing? Toleng. Awih naon bieu Inung tere kitu atuh. Nah boga inung tere maneh teh. Wah, saha nu boga inung tere? Apa uing mah bager, jujur, bener, pinter. Piraku rek nyen inung tere keur uing. Mengpeun atuh era. Dewek macet dedengean atuh. Ari Akang tas di mana Kang? Tas nyaba aing mah. Tas meangan jimat deuleu. Maneh keur naon di dieu, Toleng? Ada uing mah anak tukang tani Kang. Nyangangon we pagawean teh naon deui atuh. Dagang teu boga modal. Tani teu boga sawahna. Jadi pagawe negeri da teu boga pangabisa. Nya mending ngangon we pokona mah asal manggih dahar we. Cek si Toleng manehna mah jiga anu pasrah. Ya, Toleng. Lalaki mah kudu boga kahayang atuh. Lain lalaki bae da awewe ge. Ari kahayang mah kudu boga tuh Kang. Tapi sajeroning boga kahayang teh kudu ngukur ka kujur. Kudu nimbang ka awak. Lalaki pantar uing mun boga cita-cita hayang jadi lebe eta teu bener. Sabab uing mah bodoh. Bener pisan atuh Toleng. Tapi kumaha ari maneh? Nah geus hayang kawin atawa acan atuh euy. Jalil ujug-ujug nanyakeun urusan kawin. Asana mah can hayang Kang. Lah umur uing can sawawa da cek bapak ge uing mah karek 17 tahun. Jabacan boga gawe, jabacan boga pangabisa nu matak kadiwe lah. Mun Akang tak Kang, Akang mah geus mejeuna. Sabab Akang mah geus sawawa. Harta loba, rupa teu sabaraha, umur cukup. Nungguan naon deui? Awewe loba, kari milih Kang. Si Toleng pepeta jiga nu geus ngarti. Ngecok bae sia, da babari ngabacot mah. Awewe mah loba. Sabab ngabadeg di unggal lamur oge loba. Tapi neangan pipa majikaneun mah hese atuh. Nya ulah ka sawah neanganana tuh Kang. Ka imahna Kang neanganana mah. Balagog sia. Kan dewek teh unggal ngayang oge ka imahna. Teu katampian deuleu. Tapi buktina maroyok wae ka dewek atuh. Matak nyeri hate atuh. Cek Jalil bari jebi. Di mana ya nu moyok? Eta mah rasaan Akang we meureun Kang. Sabab ku uing mah can kadenge aya nu moyok. Uang uing sia. Sing bener basa teh. Nya kudu kumaha tuh Kang? Nya kudu sopan santun deuleu. Ajenan atuh dewek teh. Pan dewek teh goreng-goreng oge turunan mamaku hormat. Atuh. Ari maneh apan turunan tukang kuli jadi maneh teh kadewek kudu ngahormat atuh. Cek Jalil napak dada. Anger we adatna teh kitu. Menang sajongjongan mah si Toleng teh teu ngomong. Kalah melong ka Jalil anu geus mimiti ngagulkeun luluhur nu geus eueuh teh. Batur ge geus boseneun ngadenge omongan si Jalil kitu teh. Sia kalah ngahulang Toleng. Bingung Kang. Sabab uing mah teu bisa basa lemes. Ameureun ari ka anak menak mah ngomong ge kudu ku basa lemes nya Kang nya. Atuh nya heueuh deuleu.
Hah, teu bisa wing mah. Ari basa lemesna suku, Sampean atuh ari basa lemesna awak, salira sia ari basa lemesna sirah. mastaka atuh. Ah manya. Da lain mastaka, Kang. Mitra Jalil kerung ngadenge omongan si Toleng teh. Manehna teu ngartieun habet aya anu ngomong kitu. Nah sia make ngomong kitu nya heueuh lemesna sirah mah mastaka. Nah naon mun lain mastaka atuh. Da basa uing ngobrol jeung Iskandar, Kang, penyiar Tilita FM. Malah harita teh ngobrol jeung Ageng. Da lain kitu. Heeh naon atuh. Da lemesna sirah mah butak cenah. Naon sia dedengan teh botak atuh. Mitra Jalil menibun celik terus ngusap sirahna. Memang rada bolenang butak saeutik buuk nu aya cuwiwis semu beureum. Ieu lah ama ka uing, Kang. Da eta mah eceuk uing oge. Tapi maneh ulang ngahina ka dewek sia bisa dicabok atuh. Ih ari akang. Saha nu wani ngahina katurunan Mama Kubu? Aya deuleu iwati jelema gelo atuh. Si Toleng nyerengeh seuri. Panona melong kana doma anu keur depa bari ngagayem. Keur mikiran pi omongeun si Toleng teh. Ari Jalil gantung dengeun pok ngomong deui. Heh, kunaon kalah Kang ngahuleng atuh Toleng. Bingung uing teh, Kang. Ari ngajenan hayang tapi kana basa teu pati ngarti uing teh. Cik papatahan uing atuh. Ari kuring jeung abdi sarua henteu. Atunya sarua deuleu. Ngan aya bedana saeutik atuh. Ari kuring mah basa kasar, ari abdi mah basa lemes. Ta maneh teh mun ngomong jeung dewek ulah uang uing atuh, ulah kurang kuring atuh. Tapi kudu abdi nyebut teh. Tah eta kakara sopan atuh. Jadi kuring jeung abdi teh sarua nya. Heeh atuh. Ngan beda lemes jeung kasar wungkul atuh. Tapi cek uing mah beda, Kang. Naon beda nah atuh. Ari kuring mah ti semet buuk tapi karena dampal suku. Ari abdi naon atuh. Monyet. Si Toleng seuri. Hah? Kadewek nyebut monyet. Kurang ajar sia. Yung Jalil nangtung. Panona molotot rek ngetig darang si Toleng. Tapi si Toleng kaburu ngejat. Ente enak. Nah make ngamak. Eta mah eceuk kuring mah lain cek uing. Ulah amak ka uing, Kang, ulah. Kurang ajar sia. Ngahina kadewek atuh. Ampun paralun, Kang. Tengah hina di dia mah. Jalil diuk deui. Terus ngarampak saku bajuna ngaroris batu jimat bisi murag meureun. Tapi teteh lah Aya keneh ngagindel dina saku bajuna. Gek si Toleng diuk deui, sirina eureun bisi Jalil ngamek deui. Leng maneh daek dijieun panglajar ku dewek. ambung, Kang. Mantus aya si Masnan. Palagog si Mas nante euy. Malah ayeuna kakara kapikir ku dewek atuh. Pangna bahjan tanya nyebut muning ka dewek teh gara-gara si Mas nan atuh. Hah, disebut muning. Piraku, Kang. Teu ngarti ah. Nya heueuh. Mata ke si Mas nan marek dipecat ku dewek atuh. Moal diajakan ulin. Tah mun maneh daek yuk bareng digaji lah ku dewek. Ambung, Kang, ah. Lain teu narima kana kahadean akang, tapi uing mangarumasakeun jelema bodoh cek uing oge. Miskin deui, teu boga kawani deui. Era dibawa nganjang ka awewe teh, Kang, bisi dipoyok deui. Cek si Toleng ngarumasakeun anak nu miskin. Nyaan mung atuh. Nyaan, Kang. Mung uing mah. Lamun mung engke dicabok ku dewek atuh. Ah, mending dicabok we, Kang. Nah, atuh mitra jol hiuk dampaleungeun Jalil. Rek nyabok pipi si Toleng. Tapi lep si Toleng ngalelep.
hius prak kana tangkal puspa. Kuak atuh Jalil teh ngoceak leungeunna peureus meureun. Aduh, jatuh teh sia. Kunaon kalah ka ngalalep sia. Hi ari akang saha nu daek dicabok. Nya kudu ngelok da sieun. Teu enak. Cek si Toleng kalah gutak-gitek. Awas sia. Lamun teu daek ditublas ku peso sia. Hah, ku peso, tulung. Mitra si Toleng gogorowokan menta tulung. Karek ngadenge geges ngaguak nyapuguh Jalil reuwas. Malah keur kitu teh gorobas. Sada anu ngagorobas. Barang direret aya kolot duaan daratang semurusu. Naon Jal, naon? Cenah bari cileng ngadeuketan ka si Toleng. Ana breh Jalil keur nyekel peso balati. Puguh eta dua kolot teh kaget. Nanaon eta teh Jalil? Rek marga sajelema teu bubuguh. Salah saurang anu karek datang bari nulak canggeng. Jalil ngarenyag kaget atuh. Teu nyana bakal aya anu datang. Jalil teu nemalan kalah ka balebab-balebab teu puguh. Kunaon ieu teh Jang? Yang Toleng, kunaon? Eta Kang Jalil rek 19 kawing. Aduh, kurang ajar sia Jalil. Da bobodohan atuh Mang. Da ieu mah bobodohan keur sasaniwaraan atuh. Bobodohan kumaha? Eta geuning geus dicekel peso balatina. Jaba di tempat anu hara-haraeun kieu. Rek bisa bobodohan kumaha? Hilik nyigah. Tong ngaganggu kanu keur digawe. Hilik. Ceuk eta kolot. Jalil sieuneun ku kolot mah daduanana marawa bedog. Lantaran tadi teh keur natasan tangkal kai nu karek meunang nuar. Jung Jalil nangtung leos imit bari ku kulutus. Mutiluan melaung ka Jalil anu beuki lila beuki jauh. Akhirna les teu katenyo kahalangan ku pengkolan jeung kakayon. Dua kolot ting rarenghap. Alah, eta kalakuannya anger we si Jalil. Ani eueuh siruadunana. Abong turunan. Cek anak dewek dicabok jelema gitu mah tah. Cek kolot anu ngajingjing bedog. Sanggeus Jalil init eta dua kolot teh nuluykeun deui hanca pagaweanana. Ngan samemehna papatah heula ka si Toleng. Sangkan ati-ati mun ngobrol jeung Jalil. Nu dianggapna satengah siwa. Nuhun Mang. Cik si Toleng. Bral nu duaan teh init deui. Geus rada lila si Toleng mah ngahariring deui teu ieu mikiran kajadian tadi. Manehna mah teu reuas teu sieun jigana teh pasrah rek kitu rek ieu oge. Angin leutik ngadalingding nebak kana dangdaunan. Aroyag pating arulang. Manuk recet di sarada patemalan jeung nengnong. Cager pohara mitra nyakal ke bujeng nengnong bagi kadi heulanya mitra. Insyaallah angbarna enjing neraskeun deui dongeng anu judulna Dedemit Curug Sang Hyang karangan Kileuksa didongengkeun deui kumaha.